imla nihayata limada mika ayyarja'aka ilaika wala tabubu mada mika an adharu wujudahu alaika. Ieu masih kena nyambung jeung hikmah anu kamari bahwa di antara nembongkeunana Allah kabageranana ka diri nyaeta ku dibabarikeunana urang ngalaksanakeun kana sakabeh parentah Allah. Babari kana ngaji, bisa kana sholat, bisa kana puasa, bisa kana amal soleh. Tah, deundeung dina hate bahwa eta teh kabageran ti Allah, pamere ti Allah. Pamere naon? Pamere nikmat, muara nikmat iman jeung Islam. Nikmat cicing dina Islam, nikmat iman sehingga orang bisa ngalaksanakeun sakabeh aturan-aturan nu dina Islam dibere ku Allah teh. Jadi lamun orang masih kena bisa ngalaksanakeun parentah Allah itu kudu teu dina teh bahwa Allah teh keur nyaaheun ka urang teh. Maka alhamdulillah dina wengi ayeuna urang masih dipikanya dipikarido jika diri ku Allah sehingga orang biasa ngalengkahkeun sampean urang di pengajian gitu kan, para dai, para ustaz mengaji. Nya itu orang ditanya Allah, urang nu dipilih na ku Allah ya. Kayak teh kajian toriko, kakek kacieu, kada ulah dibledakeun jeung syariat. Ada kumaha tuh aya ngaji oge. Jadi ditanya dengan ku Allah. Nah berarti mah syaratnya kan beres. Syariatna kudu maksakeun. Dina Al-Qur'an teh aya dalil syariat, aya dalil hakikat. Nya, dalil syariat ya, dalil syariat. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Cek Allah moal ngarobah hiji jalma kecuali eta jalma ngarobah dirina sorangan. Allah moal nyieun soleh kecuali mana diajar soleh. Allah moal naon ngajadikeun maneh tukang salat kecuali maneh ngarobah jadi tukang salat. Moal bisa Allah ngajadikeun maneh jadi tukang haji kecuali maneh ngarobah jadi tukang haji. Eta bab syariat, dalil syariat. Lupa karena dari hakikat Allah wow khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nu nyiptakeun maraneh kabeh jeung Allah nu nyiptakeun pagawean maraneh kabeh. Urang diciptakeun ku Allah, pagawean urang ge diciptakeun ku Allah. Ngaji urang teh ieu Allah nu ngajikeunana. Salat Allah nu nyieun urang supaya bisa salat. Gitu. Allah nu ngagerakeun urang supaya bisa ngaji. Allah nu ngagerakeun urang bisa puasa. Allah nu ngagerakeun urang bisa sedekah. Eta teh nu hiji dalil syariat, nu hiji dalil hakikat digedukeun moal ka hati. Beda ieu mana sabarna, lain mana nu ieu mah ditunda dina awak, ieu leumpangkeun. Dalil innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi leumpangkeun eta mah udahkeun urang, amaleun urang walaupun Allah. Wallahu khalaqakum wa ta'ala eta mah teu deuneuh urang dina hate. Urang ngabas masalah yuk dihantam ku syarat moal nyambung pikat jaman oge. Nya. Rek deui kajian hakikat toreko ye. Dina hate ye kade gedeuna. Bisi urang mah teu ngaji kumaha juga Allah neker teu bager ka urang itu ngaji. Tah ulah kitu. Ulahnya nah mana teu salat? Nah tidak alona tidak berdayangan bager ka urang ieu teh salat tah eta teh salah. Kasar eta mah bahasa hate ulah dimutkeun eta kecuali aya cuma nanyakeun bab hakikat dijelaskeun eta mah teu di hate bae di awak.
nya urang bisa ngaji teh ieu teh wujud dina kabageran Allah ka diri urang. Eta alhamdulillah syukuran hatur nuhun ka Allah. Allah nu ngerekna ka urang mah di antara kunon urang amal ibadah teh istiqomah teh urang mah jarang ngatur nuhun. Bisa ngaji teh asa kusorangan we. Bisa sholat teh asa kusorangan we. Bisa ibadah teh asa kusorangan. Teu ningali Allah nu ngerekna. Teu ningali kabageran Allah. Atuh lain syakartum lazidanakum. Asaan teh urang bisa ibadah dicabut teh eureun we ibadahna teh. Gara-gara naon teh syukuran. Di mana teh kesyukuranna? Teu ngatur nuhunkeun kusabab urang geus bisa ngalaksanakeun amal ibadah. Hatur nuhun Gusti, abdi geus sakteu jadi jelema anu bisa ngalaksanakeun parentah Allah. Dina teh ukuran mun geus bisa kitu, oh eta mah mana rajin. Tambah dia amal baru nu biasana parungkul alhamdulillah teh ditambahan ku Allah sunnahna. Nuasana qobliyah badiah kulatun Gusti abdi tiasa nglaksanakeun qobliyah badiah. Oh, ditambahan kalau kitu bisa tahajudna. Nuasana salat tungkul ulah ngarasain teh pamer Gusti hatur nuhun Gusti anu nembokeun kabaran Gusti sehingga Gusti sehingga abdi tiasa ngalakeun ibadah ditambahan bisa ngawiridna. Maka kurang mah kumaha amal ibadah teh istiqomah atuh ge asa ngarasa ku sia sorangan ibadahna. Kalau teh babalapuan salat asa ku sorangan teh inget teh aing ngaranna ge tanyambung karena manu ayeuna lamun urang ngabalikeun sakabeh perkara ka diri urang ngabalikeun sakabeh urusan ka diri urang maka moal aya urusan nu beres moal aya la nihayata limadabika moal ayat tungtungna urang dina kagagalan gagal we jeung gagal dina salupa teh gagal we lamun urang malikeun sakabeh urusan ka diri urang teu boga rezeki loba masalah loba pangabutuh duh kumaha nya aing kudu usaha naon nya sajabana kieu teh inget ka Allah teh aing pasti bisa lah dengan kepinteran yang misalnya orang boga ngutang sabana aing boga dulu urang loba pangawu loba kawawuhan da urang mah gawe loba ngabisa lah urusan kieu mah beres lah urang teh tah lamun urang boga setiap urusan masalah kabutuh dibalikeunna ku kana kamampuan urang nepi ka ira ge urang teh bakal menemukan kegagalan gagal aja gagal disoledan ya walata berkumadaika an adar wujuhu ilaika lamun misalna sakabeh urusan dibalikeun ka Allah Gusti abdi teh boga masalah Gusti anu tiasa Gusti abdi teh hese kana ngaji teh hese kana ibadah teh hese kana ieu teh balikeun heula ka tawakal pamaya tawakal ala Allah pawas asbu jadi bab rasa ieu bab hate ieu jadi lamun sakabeh urusan dibalikeun ka deui urang ngarasa urang teh pinter ngarasa urang teh bisa ngarasa urang teh loba bisa loba pangawuh loba kieu Gusti bagi sabana tah maka siap-siap we gagal ya tak ben kawan Kalata bergumadai kana rawu dawa alaika mual eureun hina urang terus urang meunang kasuksesan sukses we gitu.
lamun Allah geus nembongkeun kabageranna ka diri urang. Kade ulah salah kaprahna pikiranana. Alhamdulillah kurang terdidikannya aku Allah itu kan usaha maju didikannya aku Allah. Jadi dulu teh sholatnya gente nanti tara puasana gente arah sawet diri didikannya eta teh lah didikannya eta teh istidrat ku Allah teh kade hati-hati jelema-jelema anu beriman, jelema-jelema anu soleh itu hatena terlepas pada kau dinasieun disieun itu dari Allah sieun nya sieun sagala rupa teh sieun aya ka sieun. Aya nu nyaho kana kagorengan deui ulah diri sorangan jeung Allah. Geus ieu. Nya, kadang abdi ge sok aya kasieun, sieun banget luar biasa. Masalah sabab nu apa deui nu jadi sorangan. Jelema anu sakumaha muji, jelema anu coba anu ngamuliakeun misalna teh nu ngahormat tetep we kala makin sieun. Sieunna kumaha? Darah kena dosa, kena maksiat. Nya. Tapi kunaon ini berek kalau teh kieu nya jelema teh. Ieu buah-buah istidrat di Allah teh. Gitu. Orangnya kada hati-hati. Jadi wujudna kabageran Allah kayak hamba nyata eta hamba teh babari dina ngalaksanakeun parentah Allah.